Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha wargi Sunda sadayana daramang. Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng sim kuring dina channel anu paratos maneh nyaeta Panyungsi Basa, dimana dina channel Panyungsi Basa ieu urang baris medar hal-hal tentang kabahasa Sundaan. Dina danget ieu sim kuring baris ngalajengkeun deui pembahasan ngeunaan kabahasa Sundaan anu nyandak judul nyaeta Ngaran Kembang Dinu Bahasa Sunda. Kumaha cenah penjelasanana? Hayu simak video ieu dugi karengse. Kembang bawang disebutna ulated. Kembang cau disebutna jantung. Lamun kembang hui disebutna tela. Kembang sampe disebutna dingdet. Kembang bako disebutna bosongot. Ari kembang kadu mah disebutna olohok. Sedengkeun kembang cabe disebutna bolotot. Aya deui kembang kalapa nu disebutna suligar. Lamun kembang pare disebutna ringsang. Ari kembang jeruk disebutna angkruk.